A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali ari ieu eta bab pirang-pirang kalimah fiil. Al af'alu ari pirang-pirang kalimah fiil salah satun eta aya 3. Madin tegesna kahiji fiil madi, wa mudhari'un jeung kadua fiil mudhari, wa amrun jeung katilu fiil amr. Nahwu doroba ari contona eta saperti lapad doroba, wa yadribu jeung lapad yadribu, wadrib jeung lapad idrib. Fal madi maka ari fiil madi maftuhul akhiri eta anu dipatahkeun tungtungna abadan dina salilana. Bismillahirrahmanirrahim. Dina bab af'al ieu urang bade ngabahas tentang macam-macam kalimah fiil. Saur tipayun kalimah fiil teh adalah kalimatun dallas ala maknan fi nafsiha waqtu rinat bi zamanin wad'an. Kalimah anu nuduhkeun kana makna dina dirina bari dibarengan ku zaman. Jadi kalimah fiil teh bukan sebatas anu ngabogaan makna pagawean. Sabab lapad dorban oge hartina dorban eta neunggel, ari neunggel eta teh pagawean. Tapi kenyataanana lapad dorban teu kaasupkeun kana kalimah fiil. Nu matak nganyahokeun kalimah fiil eta ulah secara lugot, ulah secara bahasa tegasna setiap nu ngabogaan mana pagawean. Tapi urang kudu nganyahokeun tina segi ta'rifna. Ceuk tadi ta'rifna kalimah anu nuduhkeun kana makna dina dirina sorangan sarta dibarengan ku zaman. Jadi ti sajabanding ayeuna boga makna pagawean, kalimah fiil mah eta dibarengan ku zaman. Zamanna aya 3 antara enggeus, eukeur atawa bakal. Contoh geus neunggel, contoh bakal neunggel, contoh keur neunggel. Nah eta lah nu kitu kalimah fiil. Matak lapad dorban eta mah cuman sebatas neunggel doang. Teu aya zaman enggeus, eukeur ataupun bakal. Maka atuh dina lapad dorban eta teu kaasup kana kalimah fiil tapi kalimah isim. Anu mana ieu kalimah fiil teh ternyata kabagi kana 3 bagian. Nu kahiji di ngaranan fiil madi, nu kadua di ngaranan fiil mudhari, nu katilu di ngaranan fiil amr. Contona sapertikeun lafad doroba eta contoh fiil madi, yadribu eta contoh fiil mudhari, idrib eta contoh fiil amr. Nah ayeuna urang dina bab af'al ieu rek ngabedakeun, rek nganyahokeun hiji-hijina tina bentuk kalimah fiil anu 3. Nomor kahijina teh nyaeta fiil madi. Fa ammal madi maftuhul akhiri abadan. Ari fiil madi teh eta anu hukumna mabni fatah. Gan peda same meh ayeuna urang nganyahokeun tina segi hukum, ternyata dina nganyahokeun fiil madi teh aya 3 perkara. Nomor kahijina urang nganyahokeun fiil madi tina segi ta'rif atawa patokan. Naon atuh cenah patokan fiil madi nyaeta huwa madalla ala hadasin mado wan kodo. Hartosna kalimah anu nuduhkeun kana pagawean geus kalewat jeung geus beres. Tegasna nama fiil madi teh nyaeta kalimah anu ngabogaan makna pagawean bari dibarengan ku zaman enggeus. Contoh saperti lapad doroba. Nah dina lapad doroba pangna kaasupkeun kana fiil madi sabab eta lapad doroba maknana aya zaman enggeus. Hartosna doroba teh geus neunggel. Beda jeung lapad yadribu. Yadribu lain fiil madi sabab eueuh zaman enggeus. Nu aya ge antara zaman eukeur atawa zaman bakal. Yadribu bakal neunggel atawa keur neunggel tuh. Pun ayeuna dina lapad idrib eta lain ayeuna fiil madi. Kunaon sabab teu aya zaman enggeus. Maknana ayeuna idrib mah kudu neunggel anjeun. Kitu nya. Nah jadi nu kaasupkeun fiil madi teh nyaeta setiap kalimah anu ngabogaan makna pagawean bari dibarengan ku zaman enggeus. Jalasa geus diuk, akala geus mam, nama geus bobo gitu. Eta teh fiil madi. Nomor kaduana nu kudu dikanyahokeun dina fiil madi teh adalah ciri. Ari ciri mah ieu nganyahokeun tina segi zahiriyahna lafad. Lamun tadi mah ta'rif urang nganyahokeun tina segi makna. Maknana doroba naon ye? Geus neunggel. Nah kulantaran urang geus apal maknana teh aya zaman enggeus, jadilah apal eta lapad doroba kalimah fiil. Gitu eta tina segi ta'rif nganyahokeunna. Lamun tina segi ciri mah nyaeta ditingali tina segi zahiriyah lafad. Naon atuh cenah ciri na fiil madi nyaeta aya kebala ta'at ta'nis sakinati. Tegasna sok narima kana ta'nis sakinah. Sapertikeun contoh di dieu lapad dorobat. Tuh. Lapad dorobat kalimah fiilna eta lapad doroba saenggeus eta tungtung kalimah fiil aya ta'nis sakinah.
tanis teh tuduh kana awewe, oke, jadi fiil pagawean, tangke anu boga pagawean, anu migawe kana pagawean teh berupa awewe. Lain lalaki, dorobat hindun gitu, geus neunggeuh neng hindun. Tanis teh tuduh kana awewe, bari sakinah. Eta teh bentukna disukunkeun, tuh dorobat. Nah iyalah ayeuna ciri na fiil madi teh sok narima kana tanis sakinah. Maka lamun urang manggihan kalimah nu tungtungna aya tanis, eta teh fiil madi. Atawa fiil madi mah eta pantes ayeuna kasupan tanis sakinah. Doroba asupan tanis. Dorobat itu. Nasoro asupan tanis, nasorot pantes gitu ya. Beda jeung fiil mudhari, teu pantes kasupan tanis sakinah. Ya ribut. Yan surut. Teu pernah urang manggihan fiil mudhari tungtungna aya tanis sakinah ataupun ayeuna fiil amr teu aya. Tanis sakinah ngan saukur ayeuna sok asup kana fiil madi. Gunana teh pikeun nuduhkeun kana muannas anu si marfu'na itu. Anu diropakeunna nah harek berupa fa'ilna ataupun naibul fa'il, nah eta teh tuduh kana muannas. Nah nomor katiluna kakarek urang ayeuna nganyahokeun fiil madi tina segi hukum. Ari hukumna fiil madi sakumaha dina matan dicarioskeun maftuhul akhiri abadan, tegasna dimabnikeun kana fathah. Naon atuh cenah ngaran mabni? Ari mabni teh nyaeta huwa luzumu awakhiril kalimi bi harakatin wahidatin. Tumetepna tungtung kalimah dina hiji harkat. Jadi kalimah nu mabni mah harkat tungtungna teh teu robah-robah eta keneh. Kitu-kitu bae kitu nya. Nah, fiil madi eta di hukuman mabni fathah berarti saumur-umur tungtungna fiil madi eta teh di harkatan fathah. Doroba, nasoro, akroma, farroha. Ngan pedah mabni fathah na fiil madi ternyata kabagi kana dua bagian. Nu kahiji mabni fathah dzohiro, nu kadua mabni fathah muqaddaroh. Ari mabni fathah dzohiro teh mabni fathahna dzohir jelas katingali ku mata tungtungna difathahkeun. Lamun mabni fathah muqaddaroh mah patahna teh nyumput kahalangan sehingga kan teu katingali eta tungtungna teh keur mabni fathah. Nu kitu mabni fathah muqaddaroh. Ayeuna urang bahas hiji-hiji nu kumaha fiil madi anu mabni fathah dzohiro jeung mabni fathah muqaddaroh. Fiil madi anu mabni fathah dzohiro teh nyaeta anu ida lam yattasil bidomiril marfu'il mutaharriki wa wawil jam'i. Hartosna bila mana eta fiil madi can kaantelan ku domir mutaharrik marfu atawa domir waw jama. Nah ayeuna urang tingali kiasan dina fiil madi nu aya di dieu. Nah di dieu aya kiasan fiil madi nyaeta doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobata, dorobetuma, dorobetum, dorobeti, dorobetuma, dorobetunna, dorobetu, dorobena. Ieulah kiasan fiil madi. Nah tina bentuk fiil madi anu 14 ieu teh ternyata hukumna eta teh kabagi dua. Aya nu mabni fathah dzohiro jelas fathah tungtungna teh katingali. Aya anu mabni fathah muqaddaroh fathah tungtungna teh teu katingali. Cek tadi anu mabni fathah dzohiro teh bila mana teu kaantelan ku domir mutaharrik marfu jeung domir waw jama. Nu kumaha atuh domir mutaharrik marfu? Sesuai jeung ayeuna ngaranna domir mutaharrik nyaeta domir anu diharkatan. Diharkatan ieu domir teh. Bari marfu, marfu teh tegasna ieu domir teh tarkibanana sok ngajadi marfu tina kalimah fiil antara jadi fa'il atawa naibul fa'il. Di dieu mah jadi fa'il. Domir marfu'na teh. Kusabab fiilna mabni fa'il. Tah mana atuh cenah nu kasupkeun domir mutaharrik marfu? Nyaeta timimiti ieu lapad dorobna, dorobta nepi ka dorobna nu terakhir. Mana atuh cenah domir? Domir teh eta kalimah domir teh nu saenggeus tungtung kalimah fiil. Tungtungna kan di dieu ba nya, doroba. Nah, saentos ba di dieu teh aya huruf nu sejen, aya kalimah nu sejen eta ngaranna domir. Dorobna na tah domir teh. Dorobta ta, dorobtuma tuma, dorobtum tum gitu. Nah, ieu domirna mutaharrik diharkatan. Na, ta, tuma, tumti, tuma, tuna, tu, na. Nah, eta teh domir mutaharrik marfu. Nah, atawa anu teu kaasupan ku waw jama. Mana domir waw jama? Tah, di dieu nomor katilu. Ieu teh saenggeus ba aya domir waw jama tuh waw. Nya. Nah, anu mabni fathah dzohir, mabni fathah na patahna katingali, eta teh dina nalika teu aya teu kaantelan ku mutaharrik marfu ataupun teu kaantelan ku waw jama. Tuh, mana? Sadayana aya opat doroba, doroba, dorobat jeung dorobata. Tuh, dina lapad doroba di dieu teh teu aya mutaharrik marfu sabab domirna ge berupa domir mustatir, domir anu nyumput. Teu katingali acan domirna ge, boroning ayeuna diharkatan kitu nya si domir teh sabab marfu di mah non mustatir. Pun dina lapad doroba teh teu aya ayeuna waw jama. Ulantaran teu aya domir mutaharrik marfu jeung teu aya domir waw jama, maka tingali kurang tungtungna mabni fathahna dzohir tegasna jelas katingali. Pun dina lapad doroba, nah saenggeus ba teh teu aya waw jama jeung teu aya domir mutaharrik marfu.
aya domir di dieu, domirna teh domir alif, lain waw jama, alif teu kaasupkeun kana mutaharik marfu, sabab alif mah teu diharkatan. Ulantaran lain waw jama jeung lain mutaharik marfu maka atuh lapad doroba eta mabni fatahna dhahirah. Nomor katiluna lapad dorobat. Dina lapad dorobat teu aya domir waw jama jeung teu aya mutaharik marfu. Mana domirna mustatir. Naon atuh teh di dinya? Teh di dieu mah teh taknis teh. Sami ieu mah domirna mustatir jiga dorobanya. Nalika teu kasupan domir waw jama jeung mutaharik marfu, patahna teh patah dhahirah jelas. Katingali patahna ba tuh. Nomor kaopatna dina lapad dorobata. Sami dina lapad dorobata oge di dieu teh teu aya waw jama jeung teu aya domir mutaharik marfu. Nah, di dieu mah tak di dieu mah sanes domir ya. Beda jeung tak nu aya di dieu. Tak di dieu mah sabenerna mah teh taknis, dorobat gitu. Ngan manehana terpaksa kudu diharkatan sabab kapayuna aya domir alif. Sedengkeun ari ayeuna domir alif eta teh disukunkeun. Maka lamun ayeuna si takna henteu diharkatan, hese macanna. Dorobat alif kumaha teu tiasa dibaca gitu kan. Mata kan terpaksa lah ieu tak teh di fatahkeun. Jadi sanes tak domir tapi tama teh tanis jiga tanu ieu tah. Tuh, dina lapad dorobata teu aya domir waw jama jeung teu aya mutaharik marfu, maka atuh patahna oge patah jelas. Nah, sabalikna berarti lamun mabni fatah dhahirah mah nyaeta idza tasalla domiru idza tasalla bidomiril marfu'il mutaharriki wa wawil jam'i. Nyaeta mabni fatah muqaddarah mah anu kaasupan ku waw jama atawa mutaharik marfu. Dibaliknya. Kaasupan mutaharik marfu jeung waw jama. Tuh tinggalinya. Ayeuna nu kasupan waw jama. Tuh tungtung kalimat piana teh kan ba. Tapi ternyata nalika kasupan ku waw, ba di dieu teh teu dipatahkeun. Kumaha? Malah didomahkeun. Jadinya patahna patah muqaddarah, patah anu disumputkeun. Kunaon? Kusabab gara-gara kadatangan ku domah anyar-anyaran. Kunaon pangna bet domah di dieu teh domah anyar-anyaran, domah aridiah teh ya. Sabab ieu teh memang kasupan waw jama. Sedengkeun ari naon pasanganna waw mah eta harkat domah. Elatna teh limuna sabatil wawi pikeun nyesuaian kana waw. Pun tingali anu kaasupan ayeuna mutaharik marfu timimiti dorobna nu ieu nepi ka dorobna nu tungtung eta ogen si ba-na teh ternyata teu katingali patahna. Balik tadi dieu malah ayeuna kahalangan ku sukun. Teu dibaca dorobana gedenya. Malah ayeuna disukunkeun dorobna, dorobeta, dorobetuma malah disukunkeun gitu nya. Kunaon atuh cenah pangna ayeuna si patahna bet ayeuna di kahalangan bet di muqaddarah ku ayeuna sukun anyar-anyaran gara-gara kadatangan ku sukun anyar-anyaran. Elatna nyaeta likarohati tawali arba i mutaharrokatin fi mahwa kal kalimatil wahidah. Kusabab teresepeuna orang Arab berturut-turutna 4 huruf anu diharkatan sehinggakeun kaya-kaya sakalimah. Nalika ieu fi'il madi lapad doroba terus ayeuna kaasupan mutaharik marfu engkenana teh lamun ayeuna kabeh ayeuna diharkatan dibaca dorobana, dorobata, dorobatuma, dorobatum. Eta teh bakal ayeuna kaya-kaya sakalimah. Padahal mah cek tadi ieu teh 2 kalimah. Kalimah fi'il, kaduana domirna atau fa'ilna gitu kan. Nah, supaya katingali di dieu teh 2 kalimah, maka didatangkeunlah sukun anyar-anyaran supaya nandakeun bahwa eta teh 2 kalimah. Jadilah dibaca dorobena, dorobeta, dorobtuma, dorobetum. Gitu. Nah, ieulah nyaeta tentang ayeuna fi'il madi ta'rifna fi'il madi teh madala ala hadasin madawan kodo kalimah anu nuduhkeun kana pagawean bari geus beres tegasna ngabogaan zaman geus eta mah ditingali tina segi makna. Mun aya kalimah nu maknana bangsa geus tuduh kana pagawean terus dibarengan ku zaman geus neunggeu contohna berarti fi'il madi. Atawa ditingali tina segi ciri sok narima kana te tanis pantes diasupan te tanis saperti doroba pantes diasupan te tanis dibaca dorobat. Atawa lamun urang manggihan lapad saumpama dorobat tungtung aya te tanisan berarti eta teh fi'il madi. Nomor katilu tina segi hukumna teh maftuhul akhiri abadan tegas nama mabni fatah na kabagi 2 hiji mabni fatah dhahirah kadua mabni fatah muqaddarah. Mabni fatah dhahirah aya na dina fi'il madi nu teu kaasupan ku domir mutaharik marfu jeung domir waw jama. Aya na mabni fatah muqaddarah mah nyaeta dina fi'il madi anu kaasupan domir mutaharik marfu muqaddarah kana sukun jadi disukunkeun gitu. Anu kaduana dina nalika kaasupan waw jama muqaddarah kana domah. Wallahu a'lam bishawab.